Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina video ieu nampilkeun pagelaran seni sora tembang Cianjuran, pagelaran seni budaya Sunda nu ka-81 taun nu diayakeun ku Universitas Pajajaran kaping 21 Desember tahun 2018 ti tabuh 15.15 dugi ka tabuh 17.15 waktu Indonesia Barat. Nu digelar di Gedung Geraha Sanusi Harjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur, nomor 35 Bandung. Nu di ketua pelaksanai ngarangkep janten MC nyaeta Prof. Dr. Ginanjar Kurnia. Pagelaran ieu mindangkeun seni sora, diantarana aya beluk, pantun, wawacan, jenaka Sunda, Cianjuran, Cigawiran, Ciawi, Haleang Dalang, Kapesindenan, Alok Senggak Engklok, Mangkokoan, Dengung, Calung, Bandungan jeung Sekar Anyar. Tujuanana diayakeun pagelaran ieu teh kahiji ngamumule. Teras hayang nembongkeun ka masyarakat yen seni Sunda teh alus pisan. Di antawisna bisa ditingali kabengharan seni sora Sunda. Di luar kabengharan seni sora Sunda ge seueur seni-seni lainna. Salah sahiji contoh seni sora Sunda nyaeta tembang Cianjuran nu aya dina video ieu. Seni Cianjuran sendiri mangrupakeun karya seni karawitan Sekar Gending, nyaeta kaasup mangrupa campuran antara sekar, sora jelema, jeung gendingan, sora anu dihasilkeun ku alat musik. Saperangkat alat musik pangiring nu digunakeun dina tembang seni Cianjuran diantawisna nyaeta kacapi indung, kacapi rincik, aya suling jeung atawa rebab. Menurut kajian Enip Sukanda, Mohkosasi, Ademadinata, jeung Dadang Sulaiman 1887 halaman 3, proses penciptaan tembang seni Cianjuran ngahontal leherna dina tahun 1840-an. Mimitina tembang seni Cianjuran teh dirintis ku Rezen Cianjur Raden Arya Adipati Kusumah-Ningrat nu gelarna Dalem Pancaniti anu mangrupakeun Bupati Cianjur ti tahun 1834 dugi ka 1864. Kampung Kurma pagelaran ieu biasana finalisasi. Kita waktu kita jatuh rektor finalisasi. Kan orang jadi rektor kayak pengalaman deui nya di kepala deui. Jadi ke 8 hiji. Ya tujuanna kayak ieu ngomong mulai terus orang hayang nemongkeun ka masyarakat yen seni Sunda teh edan bisa diantaranya urang ningali kabeungharan seni sora. Di luar kabeungharan seni sora seueur kabeungharan baheula mah unggal bulan ayeuna atau sebab ayeuna 2 bulan kapayun alalanirnya kurang kira langkung 21 Februari menyiapkan pagelaran Apun Gencai monolog Apun Gencai ini versi bahasa Inggris di aturan kita nanti 2 kali 2 sasi kapayun insyaallah aya pagelaran.
sakitu wae dina video ieu. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.